Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun ngalogat kitab Al-Hikam halaman 65. Al-arifuna idza basatu ahwafu minhum. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna ari jalmi-jalmi makrifat ida basatu di mana-mana bunga arifun ahwafu eta leuwih sieun minhum ti arifun ai aksaru tegesna leuwih loba naonana khaufan sieuna min anfusihim tina pirang-pirang hatena arifun ida qobadu di mana-mana susah arifun wadzalika sareng ari ahwapu limula amatil basti eta karena mantosanana bunga lihawa anfusihim kana kahayang pirang-pirang nafsuna arifun payahopuna atuh sarieun arifun hina idin dinalikana basatu minal wuku'i tina tiba fima dina perkara tad'u anu ngajak nafsu ilaihi kana emma minat tahadusi buktina nyaritakeun bil ahwali kana pirang-pirang tingkah wal karomati sareng pirang-pirang karomah wa ghairiha sareng salianti karomah warubama kana jeung terkadang bukti fidzalika eta tetep dina itu basatu naon ator duka tolak wal budu jeung jauh wa aidon sareng deui atordu ditolak wal budu jeung jauh wa aidon sareng deui qadias duru terkadang bijil minhu ti abdu fi dzalikal waqti dina itu waktu naon kalamun ucapan layaliku anu teu pantes kalam bihadrati robbi dipayuneun Allah jalla maha agung naon jalaluhu kaagungan Allah wahina idin sareng dina nalika yasduru ya ta'akadu narima kukuh alaihim ka'aripun fidzalika dina itu basatu naon mulazimatul adabi netepan kana adab tata krama wadawamul inkibadi sareng langgengna murengked wal inkisaru sareng ngenes hate wadalika sareng ari mulaamah sareng itu mulaamah mulazimah amrun eta perkara asirun hese fi hadal hali dina ieu tingkah walida sareng tina kulantaran amrun asir qala ngadoh musannif wala yaqifu lapad wala yaqifu sareng teu cicing ala huduril adabi netepan kana pirang-pirang patokan tata krama fil basti dina bunga saha ila qalilun kecuali anu saeutik qala ngadaw musannif fil lataifil minan dina kitab lataifil minan kana lapad albastu ari bunga muzilatu aqdami rijali eta ti soledat eta anu nyoledatkeunana pirang-pirang dampal sukuna pirang-pirang jago
bahwa maka ari bastu mujibun eta nu netep geuli mazid hadriim kana tambah tamah sieuna ari rijal kana tambah tamah sieuna rijal wa kathrati lajaihim sareng seueur ngungsina arifun. Nah arifun nu deukeut we rijal. Wal qabdu sareng ari susah aqrabu eta leuwih caket ila wujud disalamati kana ayana salamet. Lianau kana saya sunah qablu watonul abdi eta lemburna seorang hamba. Idhuwa karena ari qabdu fi asri qabdotillah ya tetep dina boyonganana Allah, genggaman Allah. Wa yahatatul haqi sareng ari ngaliputanana hak Allah muhitatun eta anu ngaliputan bihi kana qabdu. Wa min ayana sareng di mana yakunu bukti lil abdi eta pikeun seorang hamdi lil abdi lil abdi pikeun seorang hamba naon albastu bunga. Wa min ayana jeung di mana gitu yakunu bukti lil abdi eta pikeun seorang hamba naon albastu bunga. Wa hada sareng ari qabdu sanuhu eta tinggahna abdu. Wal bastu sareng ari bunga khurujun eta kaluar. Khurujun eta kaluar anu hukmi waktihi tina hukum dina waktuna abdu. Wal qabdu sareng ari qabdu huwa itu qabdu ala iku eta anu pantes bihadih dari kana ieu dunia idhiya karena ari hadihidar watonu taklifi eta lembur pamerdi. Wa ibhamul khotimati sareng nyamarkeun panungtungan. Wa demul ilmi sareng teuna ilmu bisa biqoti kana papasten anu ti heula. Wal mutolabati sareng merdih bihukukillahi kana pirang-pirang hak Allah taala bari makhluk Allah. Aduh saya sebab intaha kola pilatoif al bastu ari bunga tahudu eta nyokot naon anapsu nafsu min hatina bastu hadoha kana bagian nafsu biwujudil farohi ku ayana bunga. Wal qablu sareng ari susah la haddo eta taya bagian eta tetep li nafsi pikeun nafsu pihi dina qablu. Fi hada eta tetep dina ieu albastu tahudu isyaratun ari isyarah lima kana perkara taqaddama nu geus heulama min anna muraatal adabi buktina saestuna ngaraksana tata krama fil basti dina bunga milal amril asir eta tina perkara nu hese. Palilat yatah tina kulantaran amrun asir kana bukti kalakuan jeung tingkah layakipu eta teu cicing inda wujudil adabi inda hududil adabi dina nalikana pirang-pirang patokan adab inda hududil adabi nalika nyumpuanan pirang-pirang patokan adab pihi dina bastu naon illa qalilu kecuali saeutik. Naon illa qalilu kecuali jalmi anu saeutik. Kecuali jalmi anu saeutik. Bihilafil qabdi kalawan beda jeung qabdu susah. Fakanahu maka kaya musonib yaqulu eta nyaros musonib ina makana karena apa ina makan sales mawai ina makana pasti ina bukti bastu kadalika eta nya kitu deui tahudu nafs liana nafsa karena saetuna nafsu tahudu eta nyokot nafsu min hutina bastu haddoha kana bagianana nafsu wa min sa'ni nafsi sareng eta tetep tina tingkah tina sebagian tingkahna nafsu ida wajadat eta di mana-mana manggihan nafsu haddoh kana bagi ongke hobarna
Ida wajadat dimana manggihan nafsu hatoha kana bagianana nafsu algoplatu ari poho wanisian nul hukuki sareng pohona kana pirang-pirang hak wadakwa sareng ngaku beda harima ku ngadohirkeun na perkara indahan tetep madeketeun nafsu minal ulumi buktina pirang-pirang ilmu wal fuhumi sareng pirang-pirang paham wal ahwali sareng pirang-pirang tingkah wal asrori sareng pirang-pirang rahasia wa tahodusu sareng nyarioskeun bil husiati kana katangtuan wa taladudu sareng enak-enakan binisbatil khawariki kumantoskeun pirang-pirang khawarik wal isaroh jeung isaroh ila karomati kana karomat wa idrakul maqamati sareng manggihanana pirang-pirang martabat kulun ari saban-saban sahiji ala hasabi halihi eta netepan kana hitunganana tingkahna kul eta ngitung-ngitung tingkahna kul wa kulun sareng ari sadayana wakulu dalika sareng ari sadayana goplah munafin eta anu goplah ileh munafin eta anu ngeuweuhkeun lil ubudiyati kana sifat kumaula bihila pil qabdi kalawan beda jeung qabdu paenahu karena saestuna kalau kajeng tingkah lahado eta teh bagian tetep di nafsi pikeun nafsu fihi dina qabdu palatat malaku maka henteu mengkek nafsu temengkek nafsu antudhiro kana yang ngadohirkeun nafsu sayang kaya kana hiji perkara min dalika itu ulum wal fuhum bahwa tahari qabdu aqrabu leuwih deukeut li salamati kana salamet wa wujudil qudrati sareng ayana kawasa ala wapai kana nyumponan biadabil ubudiyati kana pirang-pirang tata kramana kumaula walila sareng tina kulantar aqrabu asaro milih kana qabdu saala arifuna pirang-pirang jelema arifin alal basi mendarikeun bunga walau alam.